Berat, dirinya apa tuh si Mang Utar? Apa? Waktu Oh nya, si Mang Utar mah nu disebut beunghar lembur teh nu kitu jiga nama berat. maksudnya? Kan apa sorangan didinya ge si Mang Utar mah kebon lega, sawah lega nya. Munding ogenan kan. Teu hitung si Mang Utar baat ku loba. Oh, hari gitu. Tapi berat hanjakana ku si mah. Palitna naudzubillah anjir si Mang Utar teh. Geus we mulai nu ngelehkeun pelitna si Mang Utar mah. Pelit kumaha sih teh? Mang Utar sakitu berehan anjir sok sedekah. Ka Masigit oge apal sorangan beureunan. Berat. Ya aku pelit-pelitna si Mang Utar nya. Manjang hinggu munding anjir ti sabrang kosim inget tapi ka ayeuna. Suan pernah mundingna di bajuan. Can pernah ningali kosim mah. Atuh berarti ya nyamun kosim mah sakalian lebaran mah atuh cik atuh satahun kali emangnya meulikeun baju bedug teh aningan. Watir, bubulucun. Anjing. Tapi omongan deh ya si Kosim ampun ting. Piraku teh mending rek di bajuan teh. Tapi omongan si Kosim ya. Udah gitu konsepna teh Kosim. Piraku mending rek di bajuan rek baju model kumaha teh. Dan jangan baju bedug moal asup moal kana mending. Aiman anjir. Banyak aing rek lempeng we ngomongna sih. Bisa wae ya anjir. Reregan ya. Aja dinya stanur Geus Brad, kali ngagemuk jeung nyemprot. Ngan eta bingung euy, neangan obat semprotna. Jeung bingung loba atuh anjir. Tah di warung ge si Due aya atuh. Kapan eta penyakitna geuning zaman ayeuna mah Brad? Orang coklat, ganas eta Brad. Gitu. Tuh bisa deh ku obat biasa euy. Kuduna mah Brad, sigana ku obatna ku obat stroberi jeung vanila euy. Nu ampuh mah. Lain kela anjir. Ai didinya neangan naon anjir. Neangan susu UHT atau neangan jang wereng anjir. Nah jadi mengkol kainya anjir. Ampun teuing saroceng. Parah anjir. Pan wereng tadi oge judulna oge wereng coklat. Maksudna meureun lain wereng coklat stroberi jeung vanila lain, Ceng. Parah anjir si Aceng lagi celekna. Ampun teuing. Ai maneh kunaon kamari anjir? Pas reuni keur lebaran teu ngilu. Nah eta Brad euy. Kosim mah mindar ningan Brad. Minder cenah. Ya geus teu usum teh jelema minder wayah kieu. Ya, jadi jelema mah mending keneh pede daripada minder. Pede we atuh teh. Apa sorangan atuh Brad? Kan babaturan urang mah ngomongna teh laluhur anjir. Oh nu balunghar guranya pamer anjir ka beungharanna teh. Komo anu palalintar. Utamanya pamer anjir ka pinteranna mun paciau ngomong ge. Anu loba anak komo pamer anakna teh loba. Ai Kosim kan apa sorangan anak kengan hiji jeung pang-pang nama ya Bradnya. Pan ai Kosim mah jalma na pemalu Brad. Piraku atuh anjir arek pamer kemaluan. Apa sorangan Kosim leutik jeung pondok hera meureun Brad. Nya. Anjing. Penyangka aing rek ngalewas ka dieu si Kosim omongan. Benar. Untung sih teu ngilu guys nya. Kabayang aing mun si ieu ngilu aing ke reoni jeung barudak aing kamari. Si ieu baragada we barudak anjir hareupeun mereka. Udah gitu konsepna si teh Kosim. Parah anjir Kosim ya. Teu kudu. Atuh lamun anu bisa dipamerkeun maka urang atuh anjir teu kudu jeung make jeung pamer. Kieu lah ayeuna mah geus. Ayeuna di dinya boga kaleuwihan. Nya boga kaleuwihan. Pan babaturan mah huntu masih keneh aman tah, masih keneh lengkap huntu babaturan-babaturan orang mah. Tadi dinya mah geus eueuh huntu pan nu hareup pamer-pamer huntu atuh nyengir situ sok coba geura mesirikeun anjir babaturan nu sejen ya, guys. Yang puas dunia. Hah, aya wae ieu anjir ya. Karang gigi ya. Karang gigi anjing. Kos
Si Saroceng ke mana? Di mana? Atuh jian teh apa dinya Brad? Wan Cikiwari mah si Aceng mah keur narik angkot biasa nage. Ketangnya poho aing. Tapi pan geus burit kos anjir piraku atuh can balik. Emang aya naon sih? Ya perlu puguhan. Geus we aing nitip pesan ka maneh lah. Pangnepikeun ge da deket ieu pan maneh mah jeung Saroceng. Hoream Brad ah. Kosim keur pasea jeung si Aceng. Pasea. Heeh. Astagfirullahaladzim. Pan sia teh kamari teh karek lebaran hampurannya si Saroceng teh. Cing atuh kos teh ieu maneh teh jeung si Saroceng teh anjir baturan ti leutik. Jaba imah oge ngareneng. Si teh maneh teh tetangga. Ampun teuing maneh masalah naon ieu? Pan apa sorangan Brad di dinya ge. Si Aceng teh geus lila kawin teh can dibere turunan. Ya, terus? Ku Kosim teh dibere saran. Cik Kosim tanya, geus Ceng tuh. Taraje ku Kosim dibere. Ngadon ngambek anjir ke Kosim. Salah Kosim di mana coba? Nying. Cilepeung aya ieu sih. Ampun teh. Henteu salah bener Sim. Mane mah henteu. Nya sia mah teu salah. Sirah si laing nu rempag anjir. Parah anjir nyaho Saroceng. Ampun teuing. Ya atuh karunya pan si Saroceng teh anjir teu boga turunan kumaneh disolusi di elegan kieu. Ampun kos. Ya turunan teh maksudna anjir anakan. Teu boga turunan teh teu boga anak. Lain turunan anjing manehna eukeur di luhur teu bisa turun sia teh. Beretara aja segala ai maneh. Parah aing Kosim ieu. Hah. Sawae ieu anjir kutu air. Alhamdulillah ya dulur-dulur kamonesan terus darah rugi. Kita di mana ya teh Rempang People ya teh. Oh, anjir areudang tingali. Oh. Nah ya ketu. Ya ketu ya. Ngahajar ketuana peot Rempang People mah. Ya. Jadi pengalaman nu dialana guys pengalaman ya. Jadi seangkatan jeung jenglot mah ieu mah. Laki nabi. Oh, laki nabi. Sarang jenglot sarang laki nabi. Lanjut kelas sebenarnya. Jadi alhamdulillah tuh terus darah rugi aduh. Alhamdulillah. Tah pami ieu rai raka sareng termos. Iya kardus teh teh. Rama anjing teh. Ieu teh kardus teh. Rama cenanya aing ge rempag aing moal balik. Oh iya teh Sarajata Priyogina mah mun Priyogina nu ata atuh diuyup sih teh parah ayo parah jalurnya ya kadaria ngarakatkeun duduluran lurnya darantos sadayana. Assalamualaikum. Salam.